Tinggal ke. Apakah ayah ayeuna kadenge nu maksiat langsung dibubulucunan ku Allah? Aya henteu? Sugan diteuk-teuk rezekina. Pedah Mang Dadan teu salat, ceuk Allah teh. Malaikat pencet tah. Urat napasna cenah eureun. 6 jam wekeun bae lah. Allah kitu teu? Henteu. Sing isin euy. Lamun atasan ngalakukeun bawahan ngalakukeun kesalahan, aya hukuman. Tingalikeun Rahman Rahim na bagirna Allah. Hebatnya umat Rasulullah. Ketika berbuat dosa teh tetep we di rezeki ku Allah. Kadang sok kieu nya loba keneh rezeki secara dohir ya. Dibikin keneh kana tukang maksiat daripada kana tukang taat. Kana tukang taat mau karek hijrah saminggu geus areueuh segala rupa. Sia. Lain eueuh harta, rasa geus pindah. Kade. Rasa geus pindah.